dari masadaha wa fi siwada kaksiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamja inna jeung kana hamjah lafad inna. Wa hamja inna jeung kana hamjah lafad inna iftah kudu ngapatahkeun anjeun. Iftah kudu ngapatahkeun anjeun lisa di masdarin karena nempatna masdar. Lisa di masdarin karena nempatna masdar masadaha dina patempatan lafad inna. Masadaha dina patempatan lafad inna wa fi siwadaka. Wa fi siwadaka jeung dina salianti sadi masdar. Masadaha wa fi siwadaka jeung dina salianti sadi masdar iksir kudu ngakasrohkeun anjeun kana hamzah lafad inna. Iksir kudu ngakasrohkeun anjeun kana hamzah lafad inna. Tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Wa hamja inna. Sareng kana hamzah lafad inna. Iftah kudu ngapatahkeun anjeun. Bisa di masdarin. Karena nempatna masdar. Masaddaha dina patempatan lafad inna. Wa fi siwadaka jeung dina salianti saddi masdar. Iksir kudu ngakasrohkeun anjeun kana hamzah lafad inna. Sareng baca Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah inna sareng kana hamzah lafad inna kudu ngakasrohkeun anjeun lisa di masdarin patna masdar masada dina patempatan inna wa fi siwadaka sareng dina salianti sadi masdar iksir kudu ngakasrohkeun anjeun kana hamzah lafad inna. Bismillahirrahmanirrahim. Ngulangi bilih hilap bahwa dina amil nawasikh teh kabagi dua, aya anu berupa af'al, aya anu berupa huruf. Anu af'al eusina diantarana kana wa ahwa tuha, af'al muqarrabah jeung donna wa ahwa tuha. Anu huruf mah diantarana nyaeta ma jeung baladna, inna jeung baladna, wa huwa tuha jeung la nafiyatul jinsi. Kana wa huwa tuha geus dijelaskeun, af'al muqarrabah geus, ma jeung baladna geus, inna ayeuna bagian ngajelaskeun lafad inna. Amalna sabalikna tina lafad kana. Lamun kana matarfaul isma wa tansibul khobar, ari inna mah sabalikna berarti tarfaul tarfa tansibul isma wa tarfaul khobar. Nganasobkeun kana isim na ngaropakeun kana khobarna. Deres ta kamari ngajelaskeun eta. Kumaha prosedurna geus. Ta ayeuna mah bagian ngajelaskeun barisna. Rek inna rek ana. Inna jeung ana teu naon bedana tuh. Apal inna? Awewe jeung lain. Inna rek ana tah dijelaskeun. Kunaon pangna inna, kunaon pangna ana? Teu ujug-ujug kabeh ge aya naonan. Aya aturan. Jadi innallaha bisa tuh dibaca annallaha tak gitu. Aya inna aya anna. Kumaha ya aturanana? Atuh urang dibagikeun tilu bagian. Tilu tingkah lafad inna. Kahiji wujubul fathi wajib dipatahkeun berarti naon? Anna wajib. Dua wujubul kasri wajib dinaonkeun? Dikasrohkeun. Berarti
inna. Mun wujubul fathi ma'ana barisa di luhur asina cangkel kalah hanap inna. Jadi luhur bae teh cangkel gitu. Wa wujubul kasri jeung wajib dikasrokeun inna. Nomor katilu jawazul amroini. Naon jawazul amroini teh menang di luhur menang di hanap. Euy gaya eta. Maksudnya patah jeung kasro mikir. Ka luhur ka hanap nyaban. Waktu kakobong ka luhur, waktu salat ka hanap teh itu teh wujubul jawazul amroini ka luhur ka hanap. Jiga leho. Kan cenah pami. Jiga leho ning ka luhur ka hanap geus kanap ka luhur disedot. Kurang dijieun lah. Gimana supaya tahar? Geus ieu ditulis. Ahwal hamzatu inna. Judulnya apa cenah? Ahwal hamzatu inna. Ahwal hamzatu inna. Allah terbeak nih. Tingkah hamzah lafaz inna. Panjenengan itu sepeda di anak. Tingkah naham jalapad inate kabagi tilu. Tingkah nalapad ina kabagi tilu. Hamzah nalapad inate hiji ayanu wujubul fathi. Bre. Aya anu wujubul fathi wajib patah berarti anu dua nun dua aya anu wujubul kasri berarti inna tilu ayat jawazul amroini berarti kita mesti dulu bisa dihanap iya dua asalnya ayat tabet iya nggak jelas kedua wujubul fathi hamzah lafad inna wajib dipatahkan fayajibu patuha maka wajib ngapatah kenana ida kudirot bimasdarin nanjana di mana-mana ditakdirkeun itu lafad inna dikira-kirakeun bimasdarin dikira-kirakeun bimasdarin dina masdar mun dina bet nama lisad di masdarin masaddah nanjana lisad di masdarin masaddah karena nempatna masdar dina patempatan lafad inna tegasna bisa eta lafad inna teh digantian ku masdar gambaranna ayat 3 berarti jawaban wajib hamzah lafad inna dipatahkeun karena li sadi obat tinggi kita li sadi mas darin jangan ditulis ulah alah ya masadah karena bisa dikira-kirakeun ku masdar gambaranna brek ayat 3 hiji kama ida waqa'at fi maudi'i marfu'in fi'lin aya di mana-mana lafad inna tumiba dina patempatan anu diropakeun ku fi'il pertanyaan cik ari fi'il sok ngaropakeun nganaon ayo
fiil sok ngarepakeun kenapa? Fa'il segera patokan fa'il. Al fa'ilu huwal ismul marfu'ul ladzi qablahu fi'luhu. Ngerti? Hah? Ari ngaran fa'il teh isim nu diropakeun ku peda memehna aya naonan? Aya fi'ilan alladzi qablahu fi alladzi yudkaru fil. Oh, nah tuh kumaha al fa'ilu huwal ismul marfu'ul madkuru qablahu fi'luhu. Ari fa'il teh kalimah tingkah ropa anu memehna sok aya naonan. Fi'il mah ujug-ujug blegedeg aya ropa. Kajaba aya nu nitahna mun mubtada meureun kumaha mun fi'il fa'il memehna aya fi'ilan. Enggeus teh mah baheulana jurumiyah. Cindakna di mana-mana hamzah lafaz inna. Maksudna di mana-mana hamzah lafaz inna nyicingan, nyicingan dina patempatan fa'il tegasna lamun dinaonkeun digantikeun ku masdar si masdarna teh posisi lapan masdar tarkib masdar segat masdar segatna masdar tapi tarkibna sebagai fa'il. Contoh lah langsung jadi contoh lafaz yu'jibuni annaka qaimun. Talafad annaka qaimun teh mun dijadikeun masdar mah qiyamuka nya aya qiyamuka. Yu'jibuni yu'jibu ngagetkeun ni ka kuring naon qiyamuka. Berarti fa'ilna lafad qiyamuka. Qiyamuka nangtungna anjeun. Naon qiyamuka nangtungna anjeun digantikeun ku naon? Ku adegan mubtada khobar nu katrapan ku amilna wasih berarti annaka qaimun. Yu'jibuni annaka qaimun. Berikan jelas yu'jibuni annaka qaimun. Hamzahna kumaha dipatahkeun geuning da sabab eta lafaz inna jeung kalimah sameme sabadana. Lafaz inna jeung kalimah sabadana cicing dina patempatan fa'il anu mana fa'il teh eta teh segatna teh masdar. Kali lain tarkib segatna masdar. Jadi hiji masdar kan? Teh masdar naon? Yu'jibuni annaka qaimun. Ngerti? Tah ieu annaka. Sabab lamun dikira-kirakeun mah ieu teh fa'il. Yu'jibu ngagetkeun. Ni ka kuring naon? Fa'il. Mun dijieun masdar, patempatan masdar. Muka kan kiam teh kiaman masdar kan ya mun dijieun masdar kiamu maka hamzah lafaz ina wajib dinaonkeun dipatahkeun. Paham? Berarti tingkah hamzah lafaz ina kabagi. Jawab tingkah hamzah lafaz ina kabagi. Iji wajib patah, dua wajib. Tilu menang patah menang. Kasroh wajib patah lamun nyicingan masdar dina patempatan lafaz ina gambarana aya. Iji nyicingan dina patempatan fa'il. Contoh yu'jibuni annaka qiyamu qaimun. Masdarna qiyamuka. Dua idawa qa'idun aw mansubihi. Tah betakdirna idawa qa'at fi maudhi'i mansubil fi'lin. Ngerti? Bayangkan deh idawa qa'at fi maudhi'i mansubi fi'lin gitu awat teh. Nomor kedua
gambaran hamzah lafad inna wajib dipatahkeun lamun eta adegan inna isim jeung khobarna teh nyicingan maksudna nyicingan dina patempatan anu dinasobkeun ku fiil cikan fiil sok nganasobkeun nganaon kana maf'ul kana cenah maf'ul kana cenah kana maf'ul doroba zaidun amron doroba fi'il zaidun fa'il amron maf'ul talapad amron teh dinasobkeun ku fi'il. Oh berarti lamun adegan ina jeung isim jeung khobarna nyicingan nah cenah nyicingan dina patempatan maf'ul mun digantian ku masdar ge bisa maka eta hamzah lapadina wajib dinasabkeun contoh arab tu nah cenah arab tu ieu sebagai fa'il. Nanti dua arab tu nah cenah annaka imun barang aku saya lapan anaka teh bisa dijadikan masdar naon iya masdar teh naon tadi teh mansubi berarti berarti naon mansubi itu berarti nasab rupa nasab sebagai talapan arab tu apal kuring apal kana naon kan mesti kena butuh makulnya ari ngaran bina mutaadi fiil aya fa'ilan aya maf'ulan fiil pagawean fa'il anu migawe maf'ul anu dipigawe tadi teh maf'ul tingkana nasab mun digantikan ku masdar jadi lapad iya maka mun dijadikeun adegan amil nawasih jeung isim khobarna jadi annaka qaimun arabtu apal kuring annaka kana sanyana anjeun qaimun eta langtung lapad annaka hamzahna wajib di nasabkeun sabab eta adegan anaka jeung qaimunan nyicingan dina patempatan maf'ul lamun masdar ke dijadikeun masdar bisa digantian ku naon ku masdar ngerti bisa digantian ku masdar dikane wajib hamzah ina wajib naon dikane hamzah ina wajib dikane tarik hamzah ina wajib lamun bisa digantian kunaon ku masdar contoh nomor hiji lamun nyicingan dina patempatan fa'il contoh yujibuni anaka qaimun dua lamun nyicingan dina patempatan maf'ul contoh arabtu anaka qaimu bisa digantian ku masdar sarena kitu. Tilu. Nomor 3. Aopi mau diimajrurin biharfin. Aya. Nomor 3 wayajibu fathuha wajib dipatahkeun hamzah lafad inna kama ida waqa'at itu bertakdir nama lamun itu ida lamun itu ina nate tumiba pi mau diimajrurin dina patempatan majrur anu dijerkeun biharfin ku haraf berarti nyicingan dina patempatan majrur contoh naon ajabtu ajib tu tau kaget kuring
an tina an inaka anak-anaka. Jawab, an inaka anak-anaka. An anak. Gini, sabab ieu lapad annaka qaimun nyicingan dina majrur ari dijeerkeun ku harap. Anu lamun dimasdarkeun digantian ku masdar bisa-bisa. Naon? Min eta minnya. Min atuh. Min kia maka. Min kia mika min kia mika. Berarti dina majrur. Ngerti? Lamun nyicingan patepatan majrur. Ajib tu kaget kuring min anaka qaimun. Tina saenyana anjeun qaimun eta nangtung. Hamzah lapadina wajib dipatahkeun sabab bisa digantian ku masdar. Lapad min kiamika bari ngicingan dina majrur nu dierkeun ku min. Ku harap. Arti perigani simpulkeun. Hamzah lapad inna wajib dipatahkeun gambaran ayat 3 sok. Tadi hamzah lapad inna wajib dipatahkeun gambaran ayat 3. Iji lamun nyicingan dina patempatan fa'il sok. Iji lamun nyicingan dina patempatan fa'il. Contoh yujibuni annaka qaimun. Contoh yujibuni annaka qaimun. 2 lamun nyici lamun dimasdarkeun lapad qiyamuka. Lamun dimasdarkeun lapad qiyamuka. Yujibuni qiyamuka. 2 lamun nyicingan dina patempatan maf'ul. 2 lamun nyicingan dina patempatan maf'ul. Contoh arabtu annaka qaimun. Contoh arabtu annaka qaimun. Lamun dimasdarkeun arabtu qiyamaka. Lamun dimasdarkeun arabtu qiyamaka. Gani lur. Tingkah hamzah lapad ina kabagi. 3 Hiji wajib, 2 wajib, 3 menang patah menang kasroh. Hamzah lapad ina wajib. Hamzah lapad ina wajib. Gambarana ayat. Iji lamun nyicingan Tempatan fa'il. Contoh yujibuni annaka qaimun. lamun dipasdarkeun yujibuni qiyamuka. 2 lamun nyicingan dina patempatan maf'ul. Contoh arabtu annaka qaimun. Lamun dimasdarkeun arabtu qiyamaka. Bagus. 3 lamun nyicingan dina patempatan majrur. Contoh ajibtu min annaka qaimun. lamun dimasdarkeun ajibtu min qiyamika. Paham? Eta geus sakitu. Pertanyaan. Kumaha cenah wajib kasroh jeung menang wasroh menang patah? Engke teu mahi ieu. Borna teu mahi. Jadi engke deui. Faksir bil ibtidaah. Oh, bet dibaca heula, dinadomkeun heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamja inna tali sadi masdarin masadaha wa fi siwada kasiri. Hebatnya musadif. Wa hamja inna tali sadi masdarin. Ketika ditalar di logat, kalau kata logatna kebayang ini.
Nanti kebayang. Johar tauhid. Di pasiennya aksiden itu pasien kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibun eta? Wa wajibun imanuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata bil khabari. Pok barokah nadomkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata bil khabari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibun jeung eta wajib. Nah teu jadikeun mubtada sabab teu meunang ngajieun mubtada tina isimna. Kira wala yajuju ibtida binakirah malam tufid ka inda jaidin namirah. Teu meunang ngajieun mubtada tina isim. Kira berarti itu jadikeun naon? Khabar. Wa wajibun khabar muqaddam taya. Wajibun jeung eta wajib imanuna ari iman urang sadayana. Ari ngimankeun urang sadayana bil qadari kana qadar. Bil qadari kana qadar. Wa bil qada'i jeung kana qada kapasten. Wabil qada'i jeung kana qada kama saperti perkara. Kama saperti perkara. Ata anu datang nya ka dieu le. Ata anu datang itu ma fil khabari dina hadis fil khabari dina hadis eta fil khabari. Uihandai bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibun jeung eta wajib imanuna ari ngimankeun urang sadayana. Ari ngimankeun urang sadayana bil qadari kana qadar wa bil qada'i jeung kana qada kama saperti perkara ata anu datang itu ma fil khabari dina. Baca sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibun sareng eta wajib imanuna ari ngimankeun urang sadaya qadari kana qadar wa qadari sareng kana qada kama saperti perkara anu datang itu ma bil khabari dina hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bet ieu teh mangrupakeun ngadebatna musannif ka golongan anu sesat nu salajengna nyaeta golongan qadariyah. Mun bet-bet kamari mah ngajelaskeun tentang sesat-sesatna mu'tazilah. Wah, jeger-jeger. Sabab ternyata Imam Asy'ari teh guruna teh saha? Guruna teh mangrupakeun Mu'tazilah. Tas tisapak anjeunna ngadamel pertanyaan emot kan? Ka guruna anu guruna ngahuleung teu bisa ngajawabna. Jadinya yakinkeun bahwa guruna pahamna teu beres dina aqidah, maka anjeunna kaluar tina pemahaman guruna jeung neuleuman kana naon ilmu-ilmu anu ngajelaskeun bahwa sesatna Mu'tazilah. Tah ayeuna betna beda ieu mah. Lain qadariyah, lain Mu'tazilah diserangna. Lain nyerang gitu. Ngabereskeun akidah urang bisi kakeunaan. Lain nyerang pada urang karuh nemongkeun kasombongan. Ieu mah nyalametkeun akidah tina paham qadariyah.
tingali wa ghardul musannif jeung ari tujuan musannif bidalika ku ieu bab ar-raddu eta teh nolak alal qadariyati kana paham qadariyah. Saha sih paham qadariyah teh? Alati anu aya tanafa anu qadariyah teh anu ngaweuhkeun itu lati qadariyah al qadar kana qadar wa tazamu jeung nyangka itu qadariyah annahu kana saestuna Gusti Allah taala aya annahu kana saestuna Gusti Allah taala lam qadara yakdir lam yakdir eta teu ngadakdirkeun Allah al umur kana pirang-pirang urusan ajalan ti ajalina wa taqulu jeung ngomong itu mutajilah kalapad al amru anpun al amru ari urusan teh ampun eta anyar aya mitina ayastanipu aya nana ayastanipu tegasna ngamimitian hukana itu amru sa Allah Gusti Allah ilman ku panguninganna halau ku ihdina tingkah tumibana itu ilman itu amru. Jadi qadariyah teh cindeuk nama naon paham anu ngaeuweuhkeun kana takdirna Allah. Jadi teleuman walukibu jeung dilandih itu si qadariyah bil qadariyati ku ngaran qadariyah tak buludan. Kunaon qadariyah disebut qadariyah? Li hudihim karena neureumana itu si qadariyah fil qadari dina masalah qadar. Aisu balagu sakira-kira nepi itu si qadariyah pinabihi dina nganapi keunana itu qadar. Sugan teh teuleum terek meunang apan? Tuluh moja isugan rek menang kalah tikerlep si qadariyah teh. Naon cenah? Tikerlep. Neneangan mutiara teu meunang nyawa leungit. Mendalami tentang qadariyah, mendalami tentang qadar takdirna Allah. Kali-kali kalah Allah teh teu berkehendak, teu boga takdir. Ceuk saha teh? Ceuk qadariyah. A'udzubillahi min wa amal qadariyah tu taya wa amal qadariyah tu sok cincang wa amal qadariyah tu jeung anapun dari qadariyah allati anu tan nasaba anu tan sibuk anu nganisbatkeun itu si qadariyah af'alal abidi kana pirang-pirang pagawean hamba ila qadarihim kana nakdirkeun itu hamba ma'akaunihim sarta kabuktianna itu hamba mutbiqina ala anau kana sayna Allah taala alimun bi afalil abdi qabla wuqu'iha alimun eta nu uninga bi afalil abdi kana pirang-pirang padamelan hamba qabla wuqu'iha dina sareme tumibana itu afal faqad taqaddama aradu alaihim biqaulihi faqad taqaddama makanya geus diheula non arradu nolak alaihim kasih qadariyah biqaulihi ku cariosan musannif sabiqon bari nu geus diheula fa khaliqu li abdihi wa ma amal aya bet baheula ieu bahwa Allah teh nyiptakeun urang jeung nyiptakeun naon dipigawe ku saha urang ayeuna keur ngaji keur nyekel kitab hade ngajina urang lain menang urang Allah nyiptakeun urang Allah nyiptakeun ngajina urang. Paham? Ade. Allah nyiptakeun urang, Allah nyiptakeun ngajina urang. Lain meunang urang. Teh qadariyah mah nekatkeun bahwa hamba teh bahwa makhluk teh bahwa jelema teh boga kehendak, boga takdir bisa nangtukeun sorangan. Ceuk saha teh? Ceuk qadariyah. Bisa nangtukeun sorangan. Bahwa makari itu wabariyate qadariyatani eta kabagi dua. Jadi qadariyate kabagi dua. Buledan tah. Naon cenah? Qadariyah kabagi al-ula yang berkahijina wahia jeung ari itu al-ula. Qadariyah kahiji. Tunkiru eta ngainkaran itu si qadariyah sabqa ilmihi kana ti heulana ubanguninganna Allah taala bil asya'i kana pirang-pirang perkara. Ayeuna tong buledan atuna lebar. Qabla wuqu'iha dina sameme tumibana itu asya. Wa tahudu jeung leuman itu si qadariyah
fil qadari dina masalah qadar haitsu balagot sakira-kira tepi qadariyah finafyihi dina nganafi keunana itu qadar. Ini berkahiji si qadariyah nekadekeun bahwa non ngaingkaran punten. Nomor kahiji si qadariyah teh inkar, patekan teh inkar kana ti heula uninganna Allah. Jadi naon nu dipigawe ku urang naon nu terjadi ayeuna ye. Allah teh kapungkurna teu uninga. Urang eta apa cek Allah teh kitu bener. Suga teh moal pikieun uluh. Aya kulieur tah qadariyah. Dua wasania tu jeung ari nu kadua wahya jeung ari itu sania. Tun sibu eta nganisbatkeun itu si qadariyah af'alal ibadi kana pirang-pirang padamelan hamba ila qadarihim kana nakdir kana itu si hamba ibad. Nomor kadua mah nganisbatkeun bahwa pagawean hamba teh pagawean jelema apa jelema lain eta teh bisa nangtukeun, bisa nakdirkeun. Jadi mun pinter kumaha urang, mun bodoh kumaha urang, uluh. Padahal mah cek syariat eta mah cek hakikatna mah, pandangan hakikat. Bodoh na pinter na jalmi ditakdirkeun ku Gusti Allah. Tuh tapak damel jelema mah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Meles tak kade, ngan urang wajib nyare atta de syariat urang teu bisa ngajieun tapak damel naon? Balikan deui, syariat urang teu bisa nyieun tapak damel naon? Ngaji moal matak nyieun pinter. Dahar moal matak nyieun. Nginum moal matak nyieun seger. Tumpak moal matak nyieun budak. Budak mah hakikatna Allah. Tumpak naon pami? Tumpak tumple tum bem. Ade tekta cirian. Eta teh qada. Tuh, wa madhabu hadihi jeung ari madhab ieu tanu ieu nu bieu nu kadua, wa in kana jeung sanajan bukti ieu madhab teh madhaban eta madhab batilan nu batil nu hiji nu kadua ge batal, salah. Sesat. Nu kahiji tadi naon inkar kana ti heula panguninganna Allah kana sagala perkara. Henteu. Nu kadua mah nganisbatkeun bahwa hamba teh padamelana bisa ngajieun takdir. Nu kahiji nu kadua gen batal sanajan batal tapi aya ahapu wa madhabu hadihi ahapu leuwih enteng cenah ahapu teh leuwih enteng min madhabil firqatil ula tina madhab bab golongan anu kahiji. Bainau kufrun. Saingna narimu itu firqatul ula kufur. Pak. Qadariyah nu golongan pertama itu kufur naon sabab ngainkaran kana ti heula panguninganna Allah. Jadi nyebutkeun bahwa uningan Allah teh anyar. Uluh. Geuning kieu, bener kieu suluk. Sugan terek cicilakan ti geuning salamet. Jadi seolah-olah panguningan Allah teh anyar gitu padahal Allah uningan nana bakal jadi naon isukan. Pahmi ek jadi naon? Uningan ti baheula. Uningan naon bakal dipigawe ku alpan dina poe ayeuna, poe Rebo tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal genep. Wah, tanggal genep bener. Poe Rebo tanggal genep, Allah geus uningan ti baheula. Tak qadariyah nu kahiji mah, ih sugan teh apa teh moal ka dieu cenah Muhammad. Kitu nanya lieur. Kufrun teh. A'udzubillahi min min dzalik. Jadi qadariyah didebat ku bet ieu, hiji naon cenah? Qadariyah sesat teh didebat ku bet ieu. Dua golongan qadariyah teh aya golongan kahiji, aya golongan kadua. Naon golongan teh? Para gilang layangan. Naon cenah apa? Para gilang layangan. Apa layangan? Mun di dieu mah ngaranna teh madar. Ari di Madar akur ya. Di itu Madar di Gunung Tanjung nih.
Ari di Ciaur Beuti naon? Ngalayan. Ari di Kuningan? Akur. Oh, akur. Naon di Kuningan? Ai di Bekasi kemana di Bekasi? Ai Kerutik lagi di Bekasi. Naon di Bekasi? Langlayangan karena? Langlayangan. Nanti mengapungkan. Sugante pada deket ke Jakarta, mengapungkan Sugante. Terus dia mun lepas di dia mah ngaranna naon? Moro. Boro euy di boro. Nang layana gope kacugap dijahit 50 ribuan. Tagrang udah tanggal 100 ribuan dioperasi. Moro di dia mana aja nah? Moro. Tahu dia gerung tanya kan? Mulai nu pegat nang layangan teh di udag nih. Udag nang layangan pegat nang ngaranna. Oh, Moro. Di Kuningan nah? Nguber. Sing tarik nah. Kalau beda-beda ngaranna teh langsung aya apa we nanya, nah? Nguber. Oh, nguber. Nguber euy mana nya kitu. Di Bekasi nah? Sami. Jadi golongan kahiji kada ieu mah selingan we. Golongan kahiji Mu'tazilah anu nganapikeun anu ngaingkaran kana tiheulana uninganna Allah kana sagala perkara. Golongan kadua mah nganisbatkeun bahwa pada melan hamba teh, naon cenah? Nganisbatkeun pada melan hamba teh bisa nakdirkeun ka eta hamba. Nu kahiji salah, nu kadua salah. Ngan nu kadua mah aya leuwih enteng cenah ahappu min habal min madhabil min madhabil firqatil ula fa innahu naudzubillahi min kade bisi aya kata-kata mutiara naon cenah bisi aya kata-kata mutiara nu seolah bener nasib kita ditentukan oleh kita sendiri naon cenah nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Kade kudu curiga eta teh urang. Ulah nepi kana hate, teu sabab nasib urang mah ditangtukeun ku saha? Ku Allah. Nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Mohon jangan motivasi mah nya. Tapi ulah nepikeun kana jadi manah patekadan. Da sabab eta teh patekadan saha? Ria. Ngerti? Da nasib urang mah ditentukeun ku saha? Allah. Aya kitu sakayana. Bagus jangan motivasi supaya orang semangat mah, supaya orang lebih giat dina bekerja, belajar sabab cilaka jeung salametna orang. Cek syariat teh, cek syariat kumaha kalakuan orang ayeuna. Nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Oh, itu kata-kata bagus, tapi lamun kadituna lebih dina perdalam, oh tuh gitu mah atuh. Allah teu boga takdir, teu bisa nakdirkeun ka orang. Oh, Qadariyah. Orang langsung tinggali dongeng nu aheng ieu. Memeh qauluhu bil qadari memeh buledan. Papil hadisi maka eta tetep dina hadis kurungan inna arwaha adam aya mi memeh qauluhu nah bil qadari wa bil qada'i memehna papil hadisi maka dina hadis as-sahih hadis ge sahih tak kade hadis sahih inna arwaha adam sanyana ari arwahna nabi adam iltaqot eta penak itu arwah nabi adam ma'amus ruhi Musa sarta rohna nabi Musa alaihi masalam alaihi ma eta muga tetep ka Nabi Adam jeung ka Nabi Musa as-salatu ai rahmat wassalam jeung kasalamatan. Faqala maka ngucap sahana Adamu Nabi Adam ya Musa. Musa. Kadinya lain. Faqala kalur faqala maka ngucap sa Musa Nabi Musa li Adam ka Nabi Adam. Anta abul basyari anta ari anjeun abul basyari eta bapana sakabeh manusia. Ada lain manusia purba. Pemukul itu nyebutin monyet. Bapana jelema teh lain manusia purba, tapi Nabi Adam urang teh berasal tina Nabi
Adam lain tina monyet eta sok bahaya nyebutkeun evolusi. Naudzubillah. Musa, pakola Musa, Nabi Adam, adi anjeun teh bapana para jalma-jalma. Tapi Allah di anu, kunta anu bukti anjeun da laki mun awewe mah kunti. Kunta anu bukti anjeun sababan eta jadi sabab. Sababan eta jadi sabab li ikhraji auladika kana kaluarna pirang-pirang budak anjeun minal jannati di surga. Aya teh? Aya apa? Minal jannati di surga. Biaklika ku sabab ngadaharna anjeun minas sajarati tina buah holdi. Ieu hadis sahih. Iji waktu ruh Nabi Adam penat jeung ruh Nabi Musa berbincang dah. Bapak, mun urang gitu kan bapak, duka aki, duka uyut, pokona malah. Dan Nabi Adam teh bapak urang sadayana. Ari bapak teh bapana kabeh manusia, nyakalna naon mana? Gitu. Bapak gara-gara bapak baheula urang jadi dikeluarkeun di surga. Coba mun bapak baheula teu naon mah. Teu ngadahar buah holdi. Mun urang teh kabeh aya di mana? Aya di surga. Gara-gara bapak. Gara-gara sa? Gara-gara bapak baheula ngadahar buah holdi. Karena Nabi Adam disalahkeun usaha ku Nabi Musa. Padahal kitu teh skenario na Allah. Pakola maka ngajawab nasa Adamu Nabi Adam. Ya Musa, Panta makari anjeun Allah di eta jalma. Istofa nu geus milih kata anjeun insyaallah Gusti Allah bikalamihi ku dawuhan Allah. Musa, bulan Pak. Maneh cenah nu ku Allah dipilih supaya Allah ngadawuh ku dawuhanna. Wahado. Wa ta jeung nurunkeun Allah laka ka anjeun at-Taurata kana Taurat biadihi ku kakawasaana Allah. Talumu nyacad anjeun nikah kuring ala amrin kana hiji urusan qada-qadaro. Qada-qadaro anu nyata geus nakdirkeun hukana itu amrun sa Allah Gusti Allah alaya ka kuring. Aya. Alaya ka kuring. Qabla ayyukhliqa. Dina sameh yen nyiptakeun Allah nikah kuring bi arba'ina alfi sanah kana 40.000 tahun. Yeuh kejadian eta teh ku Allah geus ditakdirkeun ti baheula. Allah geus kuningat ti baheula. Bahkan takdirna, naon cenah? Qadarna, naon cenah? Qadarna bahwa urang bakal migawe hal kitu teh geus ditangtukeun di 40.000 tahun memehna. Meh. Naon cenah? Sing jelas. Anjeun nyacan ka urang, anjeun moyok cek saha teh? Cek Nabi Adam. Urang migawe kitu teh ku Allah geus ditakdirkeun kitu. Da hayang mun urang hayang, jangan naon urang ngadar bohol di. Nya. Ngan geus kitu skenario na ku Allah. Allah geus kitu nakdirkeun. Teh ngahujahna saha? Nabi Adam ka Nabi Musa. Saha cenah? Ngahujahna Nabi Adam ka Nabi Musa anu berkaitan bahwa naon pagawean urang teh geus ditangtukeun, geus ditakdirkeun ku saha? Mana tuh jadi leungit euy. Sabaraha tahun? 40.000 tahun. Qala sauran sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fa'aja maka ngahujah gawe hujah sa Adamu Nabi Adam Musa ka Nabi Musa. Ay golaba tegasna nyelehkeun Nabi Musa ka Nabi ay golaba tegasna nyelehkeun Nabi Adam ka Nabi Musa bil hujati hujah titik ketidinya gawe hujah tentang qadarna Gusti Allah. Ieu perdebatan mun dibasakeun perdebatan Nabi Musa jeung Nabi Adam. Jadi lamun nembok hayang mah da urang teu hayang keluar di mana teh? Di surga teh. Ngan Allah geus nakdirkeun kitu. Paham?
Jadi intina mah sagala rupa gen ciptaan Gusti Allah. Nah, sudah sagala rupa gen ciptaan Gusti Allah. Aya paham-paham nu sesat, nu salah, anu mata ngaluarkeun urang tina golongan ahli sunnah wal jamaah, anu mana ku ngaji kana ieu kitab, ku ngaji kana ieu bet anu dijelaskeun ku musannif, mudah-mudahan urang dibersihkeun, urang bisa nolak kana paham-paham nu salah eta. Amin. Ya Allah ya Rabbal sing jadi ahlu sunnah wal jamaah. Warubama naktafi bihada. Kayak dijelaskeun ya. Naon sih qadar? Naon sih dari qada teh? Kayak dijelaskeun dina pertemuan anu sing jelas naon? Selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi infa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi wafaqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bita'alumi, tawassalna bitta'limi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu